وشفاء لكل داء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kaum muslimin, kaum bapak, kakak-kakak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah. Kalian ucapan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur urang aturkeun ka Gusti anu Maha anu mana mangkana parantos papareunkeun pirang-pirang kanikmatan anu seueur tur atur ka urang sadayana dikawi nikmat ijaz, nikmat imdad, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat cager bari panjang umur. Biasa kampamariun silaturahmi di majlis anu maksa daya sanes intanti nuju mudah-mudah karidhoan Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakeun ibadah tolak ini. Mudah-mudahan amal bakti bulan sadayana dikawin niat lengkang itikaf bahkan sedekahna sing aya qabul dijaba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat wa salam mugi selawasna dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, syuhada sholihin para Allah, urang sadayana selaku umatna anu kayana muga-muga urang ingkang syafaatul husna poe dieu mah nalika diwafatkeun dina waktuna sing dipaparingan rezeki husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahullah, Allah dawuh ayat Al-Qur'an surah Nisa yang harusnya ngelingan kepada orang syariah yang urang hidup di alam dunia penuh dengan perjuangan. Di nenggoni kalasan eta perjuangan rintangan jeung godaan sakalian. Di antaranya Allah dawuh bahkan tadi di Amas surat Yasin sebagian Allah dari syaitan rajim wala tattabi'u khutuwati syaitan fa inna syaitana lakum aduwwun mubin. Perlu diperhatikan. Muka dua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dua, amrabikum. Fatilu at-taqabun. Ana Allah inna min azwajikum wa auladikum fitnatun. Ayatu walakum fahtaru wa in ta'fu wa tasfahu wa inna Allaha ghafurur rahim. Kopat itu kopat di surat Yusuf. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Cinapa eta sadaya ayat Quran maparikeun penjelasan ka urang sadaya sangkan urang hirup keur berjuang di alam dunia ulah rek kagembang ku upah perkara anu tadi. Makanya saparan keterangan muliakeun inna minkum saenyana di marane kabeh arba'atu a'dadi. Pikeun marane teh ngabogaan opat pirang-pirang musuh. Lamun ieu musuh opat teu dikendalikeun ku urang pada jauh cilaka dunia jeung akhirat. Ya. Urang papai ieu mana nafsu dan nafsu urang. Musuh kahiji nyaeta asyaitonul jinni. Setan bangsa jin. Muka dua syaitonul insi. Setan bangsa manusia. Muka tilu nafsu. Muka opat dunia. Eta biasa nanti
disadari atau tidak, ieu musuh nu opat nu kudu diperangan, nu kudu dielehkeun nggon urang nu mampat kumarayap di alam dunia. Berulang kali Allah di Al-Quran ngabejakan ke urang sadaya nomor hiji, wala tattabi'u khutuwatis ya, jadi setan bangsa jin. Muka hiji setan musuh salilahna ngagoda nyilakakeun jelema teh setan bangsa jin. Tapi setan kabagi dua. Ari setan bangsa jin mah yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ngawaswakeun ngaragu-ragukeun dina dada jelema. Dina dada aya naon? Aya qalbu. Dina qalbu aya naon? Dina qalbu aya fuad. Dina fuad aya naon? Sarofah. Geuning loba cenah heusina hate teh buktina dina bapak kesoran sabaraha nu ngeceprek. Ya. Eta urang berapa? Tak etara nu di olah alih usaha teh. Setan naon? Kanjin. Usaha kanjin. Setan anu bangsa jin. Kan? Dulu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kira-kira wajib penglimalan, penglimalan, balik penglimalan, jin, apa? Payanto kita merubah kesehatan, kita membahagia, kondekor, Allah. Aja lagi sok sieun eta urang. Ya. Di tamang rahmat bondego jeung teman bagaimana lain setan bagi disebut jin loba. Da setan cek Nabi majriyat kamil. Dina awak urang bahkan di imam urang. Di imam urang teh aya tempat setan. Tempat cicingna setan ngangguran timu teu apa. Bejaan. Bedakan bu, apa bedaan? Bejaan. Tong rotok, tong kaget, nggak bukan hati itu luas. Ini setan ayat di orang tempatnya di WC. Maka sanajan WC di lebat bumi ke di mana asup orang berhubungan, rumah. Gitu. Kedua. Setan ayana di mana? Di dapur. Namun di dapur, sebab dapur identik jeung seuneu. Sabab setan dijieun minnar. Maka ibu-ibu di mana orang rek asup ka dapur baca takut. Mana tahunan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim wa la yahdurun. Asal begitu. Tak jujur sarap gitu. Sama itu kosongnya ada sebelum tengah hati. Kicap sudah beda dengan karena kejadian lain. Boro-boro. Kadeta. Timimiti ke subuh. Bedaan banget ke bojo. Di mana ada dapur, rek ngawur usul, rek ngambare, baca tahunan mana? Alhamdulillah sami alim. Anu bieu itu. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wa la yahdurun. Dua apa yang itu?
Nu katilu di mana? Di kamar nu teu dieusian. Dipoekan ke di siapa teh? Nu teu dieusian. Nah. Ya. Jadi lain memang rumah setan kok gini. Aya tau? Nu kaopat dina kasur. Anu tarak di kebutan. Ya, yang dulu cocok. Jadi agama mah lebih itulah kebijakan. Mantap kalau ulama ini kurang kalau dina kasusnya supaya nama. Itu sapu nyerek. Kunaon ke sapu inyu. Terus. Kan? Sapu nyerek mah terus. Beres ya. Baheula kalau kurang untuk sapu nyerek kuhoy betul betul. Aya kurang dengar si orang kalau baheula leuwih apa ngan teh nyamut dalil gitu. Ya. Cuk bae itu nah kok kusumin sadana, sapu nyerek bahkan sapu nyerek teh sapu nyerek tina kaum. Kaum. Cenah cek beda eta patalu kanana. Saha eta setan nu ngajedog dina pangsarean urang ngaranna. Siapa? Deuli tadi teh. Kohoder. Tadi si kene baru pasar cerita. Tadi apa kene? Kohoder ini sarua. Tadi mah kartos. Lain sirasi keheula gampang. Tadi ibu nuti kita itu hadir kita apa? Tambah asup gancang pohon. Agar naiknya berapa? Kumari pausu pohon, palili pohon, pahali pohon, kapaksa perlu dibalikan di pohon. Ya, naik. Jadi nu kaopat di mana cenah bayang tau? Kasur. Di kasur anu tara di Kebutan. maka ibu bapak rek sare wa imak tos rek wa ya kasur kudu digebahkeun. Sanajan punya rek kan ukur dua siki cek payanto cek logika teu kaharti aing mah setan teh pan gagal bedas dina seuneu di dieuna ge menang sok sieun bisa punya rek dua siki punten sekolah baheula eta patalukanana. Opatan nu kalima eta setan teh cicingna di mana? Di mana? Dina pakaian nu ngagantung. Dina pakaian nu digantungkeun nu tara dipake. Benten kan sok ngangkok mah gilir. Ya. Poe ieu suka ieu gantungkeun. Anu tara jadi ngagantung tunggu longari tunggu kamar. Jadi si orang ini kayak di mana? Di rumah jadi lain eta mah aya jin. Mun jin mah dina batu-batu, dina rumput, dina hiung-hiung. Nah, paingan atau painan eta urang lamun hudang sare beres berat komo subuh. Nah, sebab setan nyumput dina semut nu ditilepan dina batu. Nah, eta hari ngomong sih sana. Eta saya tahu. Ya, asupna ka jelema hiji dina mimiti indung suku, dina jempol suku, dina jempol leungeun, dina bujal, dina juru pano. Ada lulupatanana bima jadi adapin dina perjalanan darat. Pagaweanana ngeuneuh jelema bisudun nas. Makanya kaum muslimin lamun eta kolbu urang hati urang teu dipager teu dibenteng ku zikrullah teu eling ka Allah maka sia eta betahkeun. Gimana cicingna teh? Nah, dina hate
Ya kemudian awak orang buah ramo ada pun susu. Gitu kan kalau kita pamangan. Nggak ada ngomong susu. Setan umat itu. Dunia kan tidak ngomong susu saja. Inna dzurriyyata syaitani ay aulada iblis ismuhu azazil tis'atun. Aku satu kata ya, anak incuk turunan Azazil garis miring iblis. Siapa pengarang iblis itu dulu kaum muslimin asal nama Azazil. Iblis mah gelar tina Aba Laisus. Ya, ngarang asal nama Azazil. Pangkatna baheula al-muqarrab. Ngan bulan karanting awetan Allah nyiptakeun makhluk nepi ka harita kakara eta makhluk Azazil anu ngabantah kana parentah Allah. Mana parentah Allah anu dibantah ku eta Azazil? Nalika Allah marentahkeun ka sakabeh makhluk penghuni langit, penghuni jagat alam raya alam harita. Mana usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Itu apa? Jadi makhluk panggilan mumpang karena perintah Allah itu adalah Azazil, maka disebut aba mumpang Yesus. Nah si eta permusuhannya sabada diturunkan ku Allah diusir di surga ka dunia nya ngabogaan anak sarapan. Ieu nu sarapan teu jauh dina kehidupan manusia, bahkan lamun jelema katipu ku ieu sarapan cilaka dunia jeung akhirat. Mata urang kudu apa? Hiji kana neraka, nu kadua kana tugas jeung pagaweanana. Di dalam urang geus apa karena ngaranna jeung tugasna otomatis urang rek hati-hati. Cara urang rek asup ka hiji imah baru aya merek awas ada anjing galak. Hati-hati moal. Hati-hati moal sosoro nyampo ada anjing. Nah, yang urang papai aya teu Yerusalem teh. Syukur-syukur waktu mun mahir biar kabeh lamun teu anjing kitu we. Jadi dia nya sebab pengajian ini terlalu jam 8 lebih wah bahaya payah kekaberangan di sumur terus kusama biar can waru jeung boga turdu lamun bapak jeung ibu geus waru jeung boga turdu sampai 2 jam sehari semalam ada masalah gitu ya sebab turdu talukeun Allah keur kajalan. Ya aku cenah tunggu maka bisa ditanggung bisa. Pemakonan tunggu. Allah paling luar biasa karena Nabi Sulaiman sakabeh angin ditanggung karena Nabi Sulaiman. Nah maka dibeungeun sakabeh angin, ari angin sabar siki. Urang mah teu tilu, angin sakabeh aya 7. Ulah? Angin mana kan mau turun? Siapa? Angin mana? Angin siga. Bukan karena cabut, kalau kamu tak kasih nabe jadinya. Padahal kabe eta angin nutuju aya kana Quran. Quran tertimu eta kabe ku Allah ditalukeun pikeun kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Penjelasanana maka di surah Shad. Ya, surah. Nah, cara Allah maparingkeun kita kendaraan ka Nabi Sulaiman model kitu, mengko setik di mana. Ya seorang paham makna kan tafsir Al-Qur'an. Nalika kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat puraman na kanjeng Nabi Daud menduduki singgasana kerajaan di Yusuf 17 tahun. Jadi Nabi Sulaiman itu diangkat Nabi Yusuf 17 tahun. Diangkat Rasul Yusuf 17 tahun. Ya Nabi punya anom kene gagah luar biasa. Kula anak di piwaran mimpin pasukan pertempuran.
Dina di masa Nabi Sulaiman ke Allah, ya Allah ya Rabb, paparin abdi kendaraan yang lebih hebat, yang lebih cepat karena peperangan menumpas kaum kafir. Dijawab Allah, setiap peperangan maka Nabi Sulaiman selalu menang. Jeung din hasil menangan maka ghanimah kuda sejuta. Sehingga Allah dipaparin ke Nabi Muhammad itu 1000 kuda pilihan anu ngaran hasolah. Itu ribuan sampai hari ini itu ayat para boga cara kuda dari surga. Hebat, lupa tak secepat kita. 1000 kebayang Allah dipaparin. Kulantaran resep Nabi Sulaiman ngurus sasa kuda bari kuda kaki karena rasa jadi lu kasih ke peter ya jelema hukum kuda kita termasuk rasa ya haji mungkin ulah jelema hukum kasih kuda kita rasa kuda Nabi Sulaiman diurus. Nah di pada duhur kita ngurus kuda tu 1000 baru nepi kaliwat asar ke karak 400 kabur datang maghrib 100 deui can kabobe kejagaan itu can lagi. Maka sumping teguran memang diberi Sulaiman anjing geus kana nikmat Allah. Diberi kuda model itu tapi ka poho kaliwat salat asar. Buaya anjing kudu tobat Allah. Cucu Nabi Sulaiman cucu Allah. Peda musa kuda 1000 800 geus beres 100 dikerjan asar kaliwat sujud ke Allah, taubat ke Allah, ampun. Sama Jibril di Allah, Jibril bedakan kakasih air ke Sulaiman. Lalu anda benar taubat meninggalkan kita surat asar sawaktu gara-gara ngurus kuda musahib itu mukhaibat luar biasa. Buayana kita kuda kami perlu dipencit di surat kami. Mun paling ditinggal sholat lohor musafirin itu buit. Bahkan ibu-ibu neangan duit lebih 500 pamer salaki poho di mana sok kukurin kafe di papa ini dulu asar lohor tetap pigawe neangan duit 500.000. Nabi Sulaiman dari alus-alukan dan mawakal kata donga sapi punten kuda kuda musyawarah harga kami guna musawwimin ucarian kami dipencitan kami di sedekah. Pergi sedekah Nabi Allah nampi karena tobat dan Nabi Sulaiman itu. Tapi anjir ngaruhani Allah, ya Allah ya Rabb. Abdi kudu ramah ditugaskan untuk memimpin pasukan perang abdi ke kendaraan. Ngan abdi nyuwunkeun kendaraan belum hebat pinjaman kuda bukan. Akhirnya Allah paparikeun ka Nabi Sulaiman eta sahar rih Sulaiman. Allah mengaruhkeun angin ka Nabi Sulaiman. Ya, jadi angin paparikeun Nabi Sulaiman. Ayat rihul akhdar, ayat rihul asfar, ayat rihul ahmar, ayat rihul aqim, ayat rihul sarsar. Angin, Al-Quran kami ayat. Orang tanya, oh angin itu bukan nama. Yung angin lo kami tidak salah. Wah masuk angin. Itu dari itu nyawa. Nah, iya kan Nabi Sulaiman menggunakan iya angin berdasarkan situasi dan kondisi. Lamun kernyantai, kerbapak-bapak itu anjana menggunakan dengan angin akhdar. Angin aktor, lamun ke alam dunia mah, Allah ditugaskan melalui malaikat Israfil karena meletakkan pilihan sisi-sisian jajadian. Apa malah kaca, peletak, lamun ribu asfal nggak ada lidi, pak. Karena itu deh, ya, ngolokkan bidang-bidang perkara. Punten payoto baheula keur murah gagah teh. Gagah. Ayeuna kumaha? Gagah kene ayeuna ge. Gagah kene. Ibu baheula cara di luar biasa.
lebih cantik dan irikan ramu ayo mah hampir pahit cikur masa kita jadikan banyak tau kira-kira hampir pahit jahe banyak tau mah anak awalnya ibu hampir pahit cikur kurang tersadar pakai gebah kurang tak Angin aspal. punten ibu-ibu jawab sing jujur ibu sing kuring mananya bapak-bapak eta bareto ibu keur ngalahirkeun budak eta budak bijil teh jero patuangan ibu teh heuras leuleus bapak kuring teh leuleus sabab lamun heuras mah bisa bijil coba eta siku segede itu sirah budak segede itu pecahkan banyak tercapai sirah budak jelas ibu tuh saya bahwa kebarang bijil kumaha Moy. arep mulai barang tulang campur tulang susu tulang apa dan kalau kagebah ku angin tadi itu sadar jelema KBG maka Allah harus berquran afala ta'taram afala ta'qilun afala tadabbarun kunaon maneh teh malikir teh salah satu tugas angin KBG angin ngawaro ka Allah kalau kita berusia harus ngagebah cabe berat kemana bah Hijau. Berem. hari ini hijau biji lebih baru pusat tadi gebah Aspal. baru biji harus mukone hari ini sekone berat jadi berem kamana eta hijau kamana eta konek Masya Allah mengatakan Allahu Akbar Allahumma Akbar tutup otak manusia semua ya nah iya setan dari kaum muslimin sadaya bergaya kesemakar dua angin ya muslim dua angin kalau kainan Nabi Sulaiman memberantas si kaum murtad dan mereka mereka belajar anginnya tak ayo angin soro-soro mulai putih biru muda Amerika tornado Masya Allah sekali gebah racun adegan tatangkalan tidak bukan dan seperti bahwa Allah menghancurkan merusakkan kaum lebih kecampur kata butuh tidak sirak masalah tidak awal masing-masing dipuih angin lebih ke bidah sibin al-acur kami di mana-mana tinggal kita sudah kembali dari kaum muslimin nah ya hebat Nabi Sulaiman mujizatnya tuluy bangsa jin iblis kabeh ditaruhkeun matakan Nabi Sulaiman boro-boro ngagoda tengawak dititah tengawak disetak mono-mono iblis setan kabeh kecuali bapaknya ada juga untuk anak sama kami ini kurang bisa sih dan kita hanya bangunan di kita telur kalau hutan kita asup saja bumi itu luar biasa nah hari musim di sana jadi kembali dari si Eta Zazil ngaboga anak salapan mimiti di dalam salapan gerai anak-anak sabab sekali anakan si eta lain cara jelema paling loba anakan dalapan siki beri dengan hiji-hijina salah punya terus rata-rata nama kali itu paling 2 hiji paling aneh 3 ngan 8 ngan hiji-hijina apa cek nanti bisa tidak 8 hari lupa itu umurnya ke 7 tahun wajib 8 siki kabar ya, ayo masalah anak 70 Pak 40 poe di sapi itu bisa jadi kalau itu kan antara jumlah manusia dan jumlah setan kebagian sana setan anak tulis Pak ente bakal terkering-kering aja ada kurang karena si anaknya lahir tapi seru mau dan lain sebagainya nah iya kurang pada pokok ya. Jadi itu salapan
jauh jeung kehidupan manusia jeung salilana ngeuneup manusia tujuanna rek menyelakakeun manusia makanya Allah dicarek wala tattabi'u khutuwati syaitan fa inna syaitana lakum aduwwun mubin usulnya kata ya tadi yang soal itu dibaca bahasa bagian ya tadi ada Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun syukur Wajah buruk mengatakan dia siapa yang sahatan terbaca di sisi ini kejadian Inna zuriyata syaitani ay awlada iblis ismu azazil tis'atun salapan nomor kahiji jalituna hiji nomoran jalitun kusai zalitun si apa kan kira pagaweanana gimana orang apa kan arahnya pagawean ketimana der orang pegawai dia pegawai si anu buru-buru orang balik ke Allah luka dua wawasin buat si wasin ya walakusin luka tiru walakus luka opat wawanin ka opat si akuan wahabapin kalima hapa wa murratin kagenep murrah nu katujuh masukin masuk kutok wadasimun atau wadasimin kana lapan dasi wa walhanin jeung kasalapan walhan ini ngaran anak-anak saja ya dina masing-masing si eta anakan 40 poin anakan nanti na jadi salapan ayah saudara setan anu magaduhan dua ngaran double model jalitun si eta osos disebut oge ngaran teh harus sadayana jadi langibur ayah urang ceritakeun naon ditugaskeun ku bapak kan ku adajil kasaha kasih jalitun alias kasih jalan bur penjelasannya kieu rasana Pak Ahmad jalituna bahwa sahibul aswaqi fayansibu biha rayatuhu ay liwa'uhu wa inda ba'dihim anna hadha yuqalu lahu jannan bur wa huwa fi kulli suqin yuzayyidu lil ba'ina al-laghwa wal khatba al-kadhib wa madh as-sil'ati wa tatfif al-kayli wal mizan. Apa ini? Si jalan bur atau si jahil itu ditugaskan ku bapana Azazil mana jeung anak buah lah jeung turunanna separa kanca di baladna menguasai sakabeh pasar bahkan ku bapana ditinggal bendera pasar itu si sekolah dan supaya ikut si jalan itu ya pasar mana? Sakabeh pasar di alam dunia. Non ada pasar tempat bertemu penjual dan pembeli menjalankan transaksi jual beli. Pasar modern, pasar tradisional, pasar ada di pasar modern juga, ada tradisional. Pasar modern mana? Modern mall, city mall, Alfamart. Wah, itu kami harus sampaikan orang tak jual beli. Didinya dikuasai kursi jatuh. Mana tugasnya si eta ngeuneuh hate jalma arasun ka pasar mata Kanjeng Nabi tidak tahu. Mere contoh dua ka urang ibu-ibu masuk pasar ya. Mun ibu asup ka pasar sok ngalakeun suku mana? Kenca. Bu, ieu mah seueur nanya bapak-bapak kan sok belanja ka pasar saha? Ibu-ibu eta ibu rek asup ka supermall, rek asup ka Ramayana, sok ka suku mana?
teuing teh jawab kana asup cenah geus sakitu. Udah bener. Ilmu dia jangan pagi. Mun ibu keluar di bumi sampean mana? Sampean katuh mun asup ka pasar kenca bari pok ngadua doana anu kawarit di Kanjeng Nabi asup. Oh palingan kita wae makanya ka pasar geus bulan balik di bawah heula. Paingan katipu wae. Balik ya, tekapokeun. Katakan ke Nabi jangan. Ya, mun marane teh asup ka pasar, heulakeun suku kenca. Kan ibu lapor ieu. Gara-gara lucon ilmu ieu teh ka ieu kurang. Tuluy baca doa teh, mana doa teh? Allahumma inni a'udzubika ya min syarri hadas su'i atau suqa. Apa dulu? Ibu mah guru apa pagawean balanya? Bapak ibu mengantar ibu. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadas suqa atau su'i. Min syarri hadas su'i. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadas. Kata ibu mah guru-guru timu yang tahu kali doi. Udah asup pasar karek asup kana panjenengan ka surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atuh batur ka haulung. Arek kabeh haulung kubur. Tekudu. Nah hate we. Sabab yuwa susupi sudure. Hadza su'i. Mau dihijikeun di jenggot. Ada su'i. Hadza as-su'u gitu. Lamun dari jenggot mah hadza as-su'u. Lamun dihijikeun hadza su'i. Pokok. Pokok. Sieun pokok. Sampai pada musolena lamun begitu kumata. Sia teh di mana jelema geus asup ka mana? Ka pasar. Rek tukang dagang, rek tukang pembeli. Naon? Yuzazzinu lil ba'ina Allahu hiji. Tugas si eta si jalitur, si jandang dia pokokna mangarang-arang jelema asup ka pasar digidingan hatena ku pirang-pirang pagawean untuk yang manfaat. Sokorungan ku bapak jeung ibu uang-uangan ulang pasar kumaha dengekeun. Ada di pasar kawaraguna teh baredas kitu teh. Si gowo, si cowok, si itu, si bio. Kaherian sini toya teh haran biri teh. Jeung sararupa beres kitu. Rahasia soal rupa bagus. Si orang dieuneuk-euneuk kabeh. Kabeh lain seorang-seorang pokoknya kadang jelema asup ka pasar eta teu make doa eta pasti ge. Siap. Ibu siap? Apa lagi? Iya. Tugasna si jaga perut kita. Ngeneuk hati jelema nu asup ka pasar supaya terjadi karena pagawean lago. Artinya pagawean untuk ayam manfaat. Lago. Kedua dari, nomor dari al-khalfa al-kadzib, sumpah palsu, bohong. Tukang dagang di pasar loba sarumpah. Loba. Mangga sore teh 30.000, 20.000 nya. Bohoi, menang kita menang. Harus gawe. Ya.
disumpah jeung punten di pasar lolobana pagawean jalma dipedahar ku sia supaya terjadi ilmu pembohongan. Benar. Aman publik. Nanti wa ma tahsil'ah jeung sok ngalus kana barang dagangan. Aya jalma anu jualan anu dagang ngagorengkeun dagangan aya. Aya teu? Aya. Apa wae? Saha? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bareta ku bapana mungkin ajar Yusuf 17 tahun Ibrahim isukan mah dagangannya bapak kafe dagang apa ya pangeran dagang musuhan siap ya gitu tadi kakara salam juga kayak tukang dagang ngagoingkeun barang dagangan macam Nabi Ibrahim jelema-jelema saha nu rek meuli barang nu eueuh manfaatna saha jelema nu rek meuli barang nu teu mere madarat nu teu mere manfaat maka si jalma nu meuli kana barang maka ieu jelema teu boga akal alias teu motor Nabi Ibrahim kulingan katiap umur meuli moal barang balik ke sore cek bapak Nabi ajar Ibrahim lalu sama Renji telaku di acara kayak atuh juga suka kau milik berkurang suka dagang dirinya siapa suka dagang diri sarua itu balik sore Ibrahim lalu sama Renji berarti di acara itu belum hai cuma raya itu apa kuno kembali aku kebaya itu berencana jadi suka siapa isuka barang kesati lupo sarwa kan yang lain telaku hiji acara ki ajar ramana bingung ayo dekati si Ibrahim ditadakan ku ayo ti lupo itu laku hiji acara ari ku ayo mah eka karak hiji mah dua laku ayo penasaran ayo mah boleh mana kan siapa karena ini tak boleh kau apa diintip ditutur baru keluar Nabi Ibrahim nawarkan dagangan paingan jadi ajar cek bapana atuh moal laku ari dagang ngagoreun anu didagangan tos sabui barang kuih ka bumi kita kau apa paingan paingan sia cenah dagang tolak mungkin magas TVB podium siap usir ku ke acara akhirnya kandung satu-satu kaprak-kaprakan ngapain sampai bahasa nama tuturkan ilmu suku nah dia karena Nabi Ibrahim jadi Nabi acara ngabita nanjana ampuh tebuh tujuan suka saya tentang kalorma nengah kaluhur bintang karana iya pangeran Inna hadza rabbi ieu cenah pangeran tanggung silira eta bintang leungit jol bulan iya pangeran leuwih gede bicaan tentang tadi iya iya kudu disembah iya kudu ibadahan lain buatan bapak kaula reuh pukul di udah moncol kalau di medan haza akbaru macam lebih gede haza rabbi boniyo pangeran bener benar cek Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim nganggap pangeran sebagai pangeran lebih kira lebih kasurupa keterangan nanti mari di surat Al-Quran di surat Al-Ayat kita barang satu percaya meyakinkan jadi pangeran dia barang puasa barang bukti mana pangeran itu akhirnya surat jenana inilah okeul abdi kau lebih merasakan perkara lain ternyata pangeran lain bintang ternyata pangeran lain guna ternyata
pangeran lain panon poin. itu nuzul malak Jibril radhiyallahu anhu biwaran Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kembali lagi nongkai deh pokoknya Apa goreng? naga goreng halus barang dagangan sorangan mata koro-koro barang halus barang gorengnya sok di halus bahkan halus sok di luhur dari simpen lagi ini kan bilang jeruk bukan di luhur sehingga halus kabeh jalannya tukang caci tinggal di luhur tuh halus sangatnya luhur bonteng halus bonteng dalam sangatnya bawang sarwanya kabeh itu itu kan tidak sah dikasih dari itu nu ngeuneuh ke hatenya nah asih kumaha hate dulu kurang apa dan raga ieu sakabeh ngawaro kumaha cek hate sabsukankeun al-qalbu ra'isul akto qalbu itu adalah pemimpin raga jadi kumaha cek hate cek hate anu cek hate cabok cek hate kurangan telah siapa mata pantas dulu nu bakal ditanya teh ku Allah jaga naon kayak masih yakin di tauhid ieu ya nu ku Allah bakal diminta pertanggungjawaban dan naon disebut saha Nafsu. Kalbu bener yakin gitu atuh yakin tuh yakin kira orang gula sak Pak, suku mau ditanya, paman mau ditanya, Fuad. Sebab nama paman sering dirung kami panita saha. Hate. Maka wamadiya orang balmuriya tikara balmugira di subah fasar nabihi na'am bawasat nabihi jam'a innal insana rabbihi lakanul wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li khawfil khayri la shadid afala ya'lamu idha nuzula ma bil wa wahusila abisudur wahusila yang bakal ditanyakan yang bakal dibetaporkan jawaban naon ma perkara bisurur aya dina pirang-pirang dada marane kabeh alias hate marane kabeh nya mengkali kita banyakin kemahirin hati kirang lambung serlebihna ada salapan jelas silakan ke penyakit hati Dimimin di ujung ria sokong takabur suka hukulnya hukul mahmada hukul uyuna hukul riasa hukul utuna hukul yamina hukul itu Masya Allah luar biasa kata kami buruk dirinya selalu korek-koreknya ada kesehatan teh tadi itu ya diarahkan ke orang kalau di perangan anak orang bukannya zikrullah bukannya istighfar bukannya sholawat neme ku Allah dinaon diulang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wa udkhuli jannati tapi bisa nih asal udah nih nu diolong-olong kan nafsul mutmainnah ma huwa an-nafs kadeh an-nafs an-nafs teh jiwa ari jiwa jero sabara jero qalbu jero itu adalah jiwa ternyata mohon ya dina dada aya sebutkeun hate qalbu itu sepatu qalbu ini zahiruha ardun ya batinuha samawiyun zahiruha ardun karena lahmun segumpal daging tapi jerona qalbu lapisan luar disebutkan zahirul qalbi lapisan kedua disebutkan wastul qalbi ya naon teh Fuad. Punah lapisan katilu disebutkan afidah lapisan kaopat karena sakopa jero sakopa itu namanya adalah
jiwa nafsu kan saya nafsu nafsi nafs nafas awas serupa iya kurang apa berangkat balik ke alam dulu berangkat tertipu kalinya bahaya kasarun dulu mana yang menurut apa jiwa yang tenang kenapa jiwa yang tenang ini kan abadina bacana innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada nafsu mutmainnah jiwa yang tenang siapa? Yaitu jiwa qalbu manusia yang ridho di panggilan Allah, ridho di Rasulullah bukan yang Nabi, ridho di kitab Allah, ridho di cara bukan yang Nabi, yang dikasih ke Allah. Atau kalau itu wahai jiwa yang tenang. Namun yang tenang sampai bisa ngepes ke godaan-godaan ayatnya sudur komentar. Kata Pak, bu kata tu, terus tadi bu ayo sebenarnya sama ayo yang kalau maka ibu bapak itu sebuli enak itu bu minum di siang geratu, minum di pagar geratu. Terus, naon deui? Pagawean si eta tah si jalan itu. Jalan pur. Naon tapi pada kain sok mengurangi karena tinggi makan kekeras. Kalau dititah atau lumayan. Timbangan kurang lumayan sahur. Sahur lumayan sahuran. Lalu saya kurang, kumaha tobatnya. Makanya dia hapun agak. Orang Surabaya, orang Mama, balanya itu kurang berangan. Isi bawah masukan balanya Pak, buktikan survei berjeruk sekilo sok. Makanya amis, makanya curi cek santuan itu. Diberi Pak contoh tahun tak? Mari orang itu 2 kilo, memeh ditimang deui. Nah, umur kayak 18 setengah. Kayak asal habis cokot. Aduh, asuh main mah belagu tuh. Nih fungsi tiup angin mungkin. nah, jangan anu sadraja keur tauhid maksud nama kasaha. Tukang jeruk. Tukang jeruk. Baru ibu mabuk gini. Apa tuh? Senang kali habis bener kali ngasal habis dia berhasil. Pun tenang, enggak habis terbiasa bisa. Sakit terus, enggak ada biasa. Punya bukti kali bukan kadang-kadang. Lagi ada pun itu. Lama itu orang cara mau. Mata kamu jero maka bener. Tauhidnya ke Allah, naharna ke Allah. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Eta tugas apa? Tugas si anak iblis supang cikal mengarang jalan itu ada jalan buruk. Makanya salapan kakak hiji kita ambil. Jangan ke nafsu, jangan ke dunia, jangan ke mau pakai nih sakit tuh lawe, kau jadi butuh dari pasangan dan apa boleh bingung atau wah setelah mudah-mudahan sehingga ilmu manfaat ada kain catatan dari mana
Assalamualaikum